Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat Cunung ayu manganti majuna rajang. Panarajang nu datang harita teu disingkahan ku Rambaya. Tapi Rambaya jadi nagero kaget malah bari nahan kanyeri. Waktu panarajang leungeun katuh ayu manganti ngahantem kana dada lawan. Hiuk tubruk teh. Edan. Rambaya nagero kaget bari nahan kanyeri terus ngagajang luncat ka tukang. Bari mancukeun tangtunganana, Rambaya ngahulang bari ngomong dina jero hatena. Edan, aing bener-bener kaget jeung ngarasa aneh. Aduh, kakuatan talaga lapisan si ayu manganti. Tete lah mampu nembus kakuatan ilmu kebal anu ngalapis sakujur badan aing. Kabuktian panarjang si ayu manganti anu ngahantem dada karasa nyeri ku aing. Edan gimana ya? Iya kenyataan bener-bener di luar dugaan aing. Aduh, ningali kana kayaan seperti kieu mah aing jelas teu bisa nganggap enteng ka si ayu manganti. Sedengkeun ayu manganti sarua masih kena ngarasa kaget. Ngarasa kaget karena kemampuan dirina anu ngadadak jadi robah. Tapi ayu manganti jadi inget karena impianana waktu panggih jeung si Rawing anu terus ngajak sasalaman samemeh leungit tina impianana. Ayu manganti jadi ngarasa percaya diri kangaranan si Rawing anu geus tapi kana puncak elmuna. Tangtuna oge bakal ngabantu mereka kuatan injeman kabuktian dina impian ngajakan sasalaman. Ayu manganti neutup seukeut ka Rambaya betos nyarita di bareng jeung Seri. Saha nu boga kakuatan ilmu kebal teh? Teu mempan ku panarjang pakarang nu jeung lawan? Kalakah ngagero geuningan? Ngarasakeun ka nyeri geuningan teh? Mangsa dada andika kabeunangan ku panajang kuring Rambaya. Ari sugan teh heueuh we andika boga kakuatan ilmu anu hebat. Rambaya geus coba nganggap enteng kanu jeung lawan. Harita Rambaya ngawangun pasangan saga diri pikeun majuna rajang. Neutup seukeut kanu jeung lawan bae nyarita. Tadi mangan saukur kabeneran wungkul ieu manganti. Pikeun anu saterusna mah si laing sagedeung deui ijen. Ajen pangarti si laing bakal diungkulan ku dewek. Ayeuna giliran dewek anu bakal majuna rajang ieu manganti. Sore majuna rajang Rambaya. Buktikeun kemampuan ilmu silat andika teh sok. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Tanah panajang dewek. Jurelat Cunung Rambaya majuna rajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan pada rajangna tangtuwe teu bisa dianggap enteng. Tapi ayu manganti nu ditarajang tetela leuwih cepet gerakanana mangsa nyingkahan datangna panarajang lawan. Sok telak plos. Panarajang Rambaya teu kena kana sasaran. Sabab ayu manganti ngajoerat pina tempat. Rambaya penasaran harita
ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Tapi Rambaya kageteun deui we sabab Ayu Manganti masih tetap bisa ngimbangan. Malah dina hiji kesempatan sanggeusna nyingkahan panarajang lawan, harita Ayu Manganti ngasupkeun panarajang sapasang leungeunna pilih ganti ngahantem kana cariham jeung dada lawan. Datang panajang Rambaya, kibar plos. Ayu Manganti males narajang, geus teu sempet bisa disingkahan. Panarajang leungeun katuhu ngahantem kana careham, sakyukkeus. Disusul ku panarajang leungeun kenca kana dada lawan. Sakyukkeus. Nyanah edan. Aing kabeunangan deui. Aing kabeunangan deui. Rambaya ngagero kaget bari nahankan nyeri terus ngadaligdeug mundur sababar lengkah ka tukang. Gancang Rambaya mancuhkeun di tangtunganana. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ku Rambaya. Sabab kekuatan panarajang nu jadi lawan karasa nyeri nandakeun kekuatan tanaga lapisan Ayu Manganti mampu nembus kekuatan ilmu kebalna. Rambaya jadi beki penasaran, harita nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna dibarengan ku 3/4 bagian kekuatan tanaga lapisanana. Rambaya ngabangun pasangan bari neuteub seukeut ka Ayu Manganti bertus nyarita, si laing montong waka ngarasa geus meunang angin sia peda geus bisa ngasupkeun panajang ka dewek Ayu Manganti. Umur itu nah dewek mah kudu eleh jajarkeun ku awewe, aing ela ku guru aing ku bahewon sakedeung deui si laing bakal dirubuhkeun terus dilumpuhkeun ku dewek Ayu Manganti. Ayu Manganti dina sikepna anu tandas terus nyarita, tong kalakah ngomong Andika Rambaya. Anu jelas tinakan Andika wajar mun meunang hukuman ti diri kuring. Sabab Andika geus ngalakukeun tipu muslihat jeung tinakan kajahatan Rambaya. Sok sanajan si lain boga kemampuan ilmu silat anu cukup hebat Ayu Manganti, tetap moal mampu dalam nyimbangan kemampuan ilmu silat dewek Ayu Manganti. Kalau aku mau ge si lain tetap kudu dibawa, kudu bisa dibawa ka pakuron intang jagat Ayu Manganti. Rambaya langsung ngawangun pasangan pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh anu disebut jurus Raja Lambatan. Ngadadak ramo-ramo leungeunna jadi haleuras kawas besi. Panarajang anu tadina mangrupa peureup sageusna deukeut kana sasaran robah jeung cakaran. Eta mangrupa kaistimewaanana jurus Raja Lambatan. Ayu Manganti bisa ngarti nu jadi lawan teh bakal leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kekuatan panarajangna. Tapi Ayu Manganti tetep ngarasa percaya diri. Kitu nanti lantaran ayana parobahan dina kemampuan ilmu silatna anu leuwih ngaronjat, tangtuna oge lantaran ayana bantuan ti Sirawi. Anu ditandaan waktu dina impian Sirawi ngajakan sasalaman. Rambaya harita maju narajang bari ngagero, urang teruskeun tarungna Ayu Manganti. Tanah sa jurus Raja Lambatan. Lewat culung Rambaya dina ngalakukeun panarajangna jadi leuwih cepet gerakanana da puguh ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Kitu deui dina kakuatan panarajangna, angin sameranana jadi leuwih kuat nebak kana badan lawan sabab ngagunakeun 3/4 bagian kekuatan tanaga lapisanana. Tapi Rambaya kageteun we ku anu jadi lawan. Sabab panarajangna mampu dibendung ku Ayu Manganti.
malah teu saukur ngabendung panarjang waktu sabab sanggeus ngabendung panarjang lawan harta ayo manganti ngalakukeun panarajang balesan. Sauhiukeus abuk keduknas gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabendung panarajang lawan harita ayo manganti ngalakukeun panarajang balesan. Kasempatan parajang geus bisa diimpangan ku Rambaya ngajadikeun sapasang leungeun ayo manganti ngahantem kana anggota badan lawan sak hiuk bener geus hiuk kurang ajar berebek jenglen. Rambaya ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung menureus sababaraha lengkah ka tukang meh ngajengkang ka tukang terus ngabebengkang. Tapi Rambaya gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkil darig raneg. Rambaya ngeureunkeun sukuna saterusna mancukeun tangtunganana. Bari merhatikeun nuju lawan harita Rambaya bari ngatur hapanapasna bari ngomong dina jero hatena. Aduh anjir si babolak danten haram tiada kemampuan ilmu silat si manganti si berwek yang led. Bener-bener di luar dugaan aing. Aduh alah panajang aing can anu beunang. Alah kalah ka panajang lamaneh anu keuna kana anggota badan aing. Aduh alah sugan aing teh moal kawas kieu kajadianana si ayo manganti si belako kujubar. Tapi asa piraku aing kudu eleh jajaten ku si ayo manganti. Allah si zona aing mah. Ningali nuju lawan tas can saged diripikeun neruskeun tarungna. Harita ayo manganti anu malik ngacecereh ku caritaan ka Rambaya. Tete langan syukur kitu patut geuningan kamampuan Andika teh Rambaya. Babaung we kawas sulit uncuing. Nyarita we Andika mah siganu nya siganu heueuh. Tapi dina kanyata nama Andika henteu singna kebal geuningan. Henteu mengpan ku panalajeng pakarang teh mana. Tapi kabenangan ku panalajang lawan mah kalah ka ngageronahan ka nyeri geuningan. Amaweng jalma seperti Andika sok sanajan ngaku jago anu hebat ilmu silatna tetep bisa disebut jago sajati Rambaya. Sabab jago sajati mah muarek ngalakukeun tipu muslihat seperti anu dilakukeun ku Andika Rambaya. Manya jago sajati kolpetong kieu. Rambaya jadi muncak amarahna harita langsung nantukeun sikepna ngomong dina jero hatena. Urang ajar di suberwek nyenglet. Ningali kana kanyatan kawas kieu mah geus eueuh dicarah pikeun ngungkulan si ayu manganti aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas mun kaya kieu. Aduh anjir kurang ajar. Kangarana ngagunakeun jurus pamungkas nyata jurus raja rangkasan dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan sapenuhna. Asa biraku seberek yengled teu kabeunangan ku panjang aing teu mampu ngungkulan si manganti. Eueuh itu aing dikabanakeun beungeut aing mun tepikeun kalih jajaten ku si ayu manganti. Rambaya langsung ngabangun pasangan jurus pamungkasna nu disebut jurus raja rangkasan. Bari musurkeun paneutepna ka nuju lawan, Rambaya tus carita. Ayo manganti. Geus waktuna dewek ayeuna ngagunakeun kakuatan ilmu dewek anu sabenerna. Si lain mending kene nyerahkeun diri we. Sabab dewek bisa wae kalepasan satuna si lain ajal binasa kabeunangan ku panajang dewek aing manganti. Sangeunahna siah ngomong teh. Kuring moal make jeung risiko pati rempan ku aja Rambaya. Leuwih hade buktikeun eta carita Andika sangkan jadi kanyataan.
Sabalikna Andika tongkat doang mun dina pungkasan tarung kudu nyandangan ka nyeri jeung wibirang Rambaya. Anu jelas kuring geus saga diri pikeun ngimbangan panajang Andika Rambaya. Kurang ajar setan nangtang selain ayu menganti tada sia jurus pamungkas Raja Rangkasan rumus ya. Jurelat kalayang Rambaya majuna rajang cirimna ngajurelat terus ngalayang ayu manganti ngimbangan nuju lawan harita ngajurelat terus ngalayang mapag panarajang nu jadi lawan. Dua jirim dina kayaan pada teu napakan lemah harita neruskeun tarungna di Jomantara masing-masing pada ngagunakeun kahebatan ilmu silatna. Kagetin diwe Rambaya sabab ayu manganti mampu ngabendung panarajangna. Anu lebih ngagetkeun deui waktu lumangsung bantrokan. Kakuatan taraga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Harita sapasang tulang leungeun Rambaya tin bletok parotong pangaruh kakuatan daya pangbendung kakuatan taraga lapisan ayu manganti. Sok yuk bletok jas. Keduk belatok kes tacan lenyit kakagetna harita ayu manganti nyusut tembus ku runtuyan panajangna. Runtuyan panajang lawan anu ngahantem karena sababaraha bagian anggota badana geus bisa disingkahan ku Rambaya. Sat hiuk keblot gas hiuk gas cebet gas dipungkas ku tajongan kana dada lawan. Sat hiuk kaknaya rubuh dewek aluh kurang ajar aligalah aluh kabina-bina teh saya wagajalah. Rambaya panarajang atau runtuyan panjang lawan anu ngahantam karena sababaraha bagian anggota badana geus teu bisa disingkan ku Rambaya. Satu blokas Rambaya ngageronahan ka nyeri bari badana ngajengkang ngoleam ka tukang. Saterusna ngoleang turun koleang gedebut Rambaya rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina bibirna muncrat keluarkeun getih lalamaran. Rambaya geus bisa ngonea di hudang ngarasakeun ka nyeri dina tulang sapasang leungeunna anu parotong. Ayo manganti ngalayang turun. Kalayang cilik napakana lemah. Atuh Rambaya ngarahu dina jero hatena. Manehna asa henteu percaya tapi keun kangarandapan kajadian anu saperti kitu. Dirina bisa dirubuhkeun ku ayu manganti anu satadina dianggap enteng ku dirina. Caritaan ayu manganti tetela jadi kanyataan. Dina pungkasan tarung kayaan Rambaya bener-bener nyandangan kan nyeri jeung wiwirang. Jerat ayu manganti harita ngajorelat muru ka tempat rubuhna Rambaya. Sangeusna deukeut ayu manganti nangtung bari merhatikeun kanu jai lawan anu geus dirubuhkeun ku dirina. Dina sikap anu tangges terus nyarita. Tarimakeun ku Andika ieu kanyataan Rambaya. Hukuman keur Andika sakumaha anu caritakeun ku kuring geus jadi kanyataan. Sapasang tulang leungeun Andika geus parotong. Jadi pamohalan Andika bakal bisa ngagunakeun deui kamampuan ilmu silat Andika Rambaya. Ku ayana kitu kuring nyarankeun Andika leuwih hade. Teu kudu neruskeun lampah ka paguronitan jagat. Sabab kagagalan ngalaksanakeun tugas pasti bakal dipinasakeun ku Mbah Buyut Pingku Sarenggi. Rambaya masih taca nyarita.
tapi dina jero hatena ngabenerkeun kana caritanana Ayu Manganti. Kangaranan dirina geus gagal dina ngalaksanakeun tugasna. Tang tuwe keur Mbah Buyut piku sareng di mah Rambaya geus caya guna jeung manfaatna deui komo bari dina kayaan cacat tulang sapasang leungeunna parotong. Dina sesa kakuatan tanagana harita Rambaya maksakeun maneh moneal hudang terus diuk. Bari sumangir nahankan nyeri nutup ka Ayu Manganti terus nyarita. Dewek, maksud teh akang sadar rumah salah akang. Sarta kudu narima kana kanyataan anu karanapan dina waktu ayeuna Ayu Manganti. Wajar mun akang ayeuna menang hukuman. Memang bener caitaan si Ayu Manganti teh. Mun akang mulang ka paguron lintang jagat lantaran gagal ngalaksanakeun tugas, bisa dipastikan bakal dibinasakeun ku Mbah Buyut piku sareng di Ayu Manganti. Sabab dianggap geus teu aya gunana jeung mangpaatna. Hampura akang Ayu Manganti, hampura. Nganjuna ieu kasempetan perlu dijelaskeun. Ngeunaan kahebatan kekuatan ilmu Mbah Buyut piku sareng di anu geus mimpin barisan pikeun ngagempur ka kampung kahuripan Ayu Manganti. Harita Rambaya mere gambaran ngeunaan kahebatan kekuatan ilmuna Mbah Buyut piku sareng di. Dina mangsa ngagunakeun kekuatan ilmuna kudu jadi bahan perhatian. Mun geus ngebutkeun leungeun katuhuna ditujukeun ka nu jilawan, mangka tina leungeun katuhuna ngaluarkeun geteran kakuatan anu rosa anu saterusna nemrang kana badan lawan. Ngajadikeun nu jilawan langsung rubuh dina kayaan ngarasakeun kajeri dina sakujur badana. Saperti anu kungsi karanapan sorangan ku Rambaya. Sanggeus ngarasa cukup merek gambaran ngeunaan Mbah Buyut piku sareng di harita Rambaya mungkas caritanana. Jadi kitu tah Ayu Manganti. Jadi saha wae anu bakal tarung ngayonan Mbah Buyut piku sareng di masing waspada. Masing waspada karena kekuatan ilmuna Ayu Manganti. Sakumaha dicaritakeun ku Kang Rambaya. Tangtu ku abdi bakal dijadikan perhatian sarta bakal dicatat dina ingetan. Ayeuna mah urang lumampah we ka tujuan masing-masing. Sabab abdi ge memang kudu gancang mulang ka kampung kahuripan. Geus kitu mah harita Ayu Manganti terus ini tinggalkeun eta patempatan rek mulang ka kampung kahuripan. Bareng jeung lajuna waktu dina poe isukna wanci isu-isu kene sakabeh anggota barisan Dharma Yuda geus karumpul deui ngabaris ngajajar. Samemeh indit ke Tegal Salasar harita Jaka Sinangling nyarita heula ka sakabeh anggota barisan. Ka para anggota barisan bisa dipastikan dina poe ieu mah pihak musuh bakal aya datang ngagempur. Sakali deui tetep waspada iatna. Sakumaha anu jelaskeun ku Simkuring sareng pun biang dinten kamari. Tahapan dina ngalakukeun tindakan poma ulah aya nu robah. Setiap anggota barisan ulah rek mawa karap sorangan. Omat-omat ya. Ulah rek mawa karap sorangan, miheulaan maju samemeh aya aba-aba. Urang sing tetep jejem panceg dina tekad jeung sumanget. Perjuangan nu dilakukeun ku urang teh pikeun nanyeurkeun keadilan ngalawan kakuatan kajahatan. Kumaha ieu? Siap tempur? Siap,
maju campur pantang mundur lawan musuh tong diberi ampun hidup Barisan Dharma Yuda hidup siap campur ajulkeun musuh pokona. Sabagian anggota Barisan Dharma Yuda tinggal lero patembalan bari ngacungkeun senjatana. Geus kitu mah sakabeh barisan anu dipimpin ku Jaka Sinangling sarta dibarengan ku Saraswati saterusna aridit pikeun datang di ka Tegal Salasar anu bakal dipake palagan pikeun tarung campuh tawuran. Wanci kaberangnakeun rombongan barisan Willem Kintamani Dijaya anu dipimpin ku Mbah Buyuti Kusarenggi anu tumpak kuda hideung tur aya di panghareupna. Diiringkeun ku sakabeh anggota barisan geus bisa katingali rentang-rentang pihak musuh anu datang ku pihak Barisan Dharma Yuda anu aya Tegal Salasar. Mbah Buyut Kusarenggi nu aya di panghareupna jadi kageteun waktu ngadenge sora anu tinggal lelo anggota barisan anu tinggal lebrus kana lombang jebakan teh. Kebrus awas omang jebakan awas aya lobang jebakan Kayak lobang jebakan lagi. Ayo goblok. Lobang jebakan lagi. Anggota barisan tinggal lebrus karena lombang jebakan tinggal lero karageteun geus teu bisa hanyat di kaluhur da puguh jero jeung leueur sisi lombangna. Salombang jebakan aya anu 3 lebrus 5 urang anu 7 urang tepikeun ka aya anu 8 urang. 5 lombang jebakan teh harita geus ngakan korban. Mbah Buyut Kusarenggi turun tina kudana nitah ka salah saurang anggota barisan anu dipimpinna sina nyancang kudana di sisi Tegal Salasar. Saterusna Mbah Buyut Sarenggi mareparentah ke anggota barisan sangkan tetap tenang. Anggota barisan si lain tetap tenang. Montong kapangaruhan ku kaayaan. Anggota anu arasup kana lombang jebakan euy. Tetap tenang. Tong pahibut tepuguh. Siap-siap pikeun maju ngagempur musuh. Kabehanana tetap tenang. Kaayaan jadi pahibut jeung paciweuh tupuguh. Dina kayan seperti kitu harita 5 urang jago anggota barisan langsung ngalaksanakeun tugasna. Ngagunakeun senjata rahasiana kanu jadi musuh anu mawa senjata api. Dina ngagunakeun senjata rahasia taya anu meleset pada kabenangan ku senjata rahasia. Anu kabenangan ku senjata rahasia pada tinggal rok nahan ka nyeri. Geus moal bisa ngagunakeun senjata apina sabab pada ngarasakeun ka nyeri. Shoot beresat, celep. Beresat, celep, shoot beresat, celep. Nada badang ku senjata rahasia, heuy. Leleke kabelangan, heuy. Alah, palakakan lewek kabelangan kuncung meleset kabelang kelakanyut. Alah. Sakur anu kabeunangan ku senjata rahasia pada tinggal rok nahan ka nyeri. Dina kayaan barisan musuh keur pahibut tupuguh. Harita Jaka Sinangling langsung merekomando ka anggota Barisan Dharma Yuda pikeun maju narajang ka pihak musuh. Para anggota Barisan Dharma Yuda, maju, gempur musuh, maju. Ayo maju. Ayo.
sakur anu kabenanganku senjata rahasia paditinggal roknahan kanyeri. Dina kayaan barisan musuh kerepahibu tepugu harita jaka sinangling mede komando sangkan seru banget bikin ngagempur jadi musuh. Ting Joelat ting garajeng peranggota barisan Dharma Yuda maju nyerang kanu jadi musuh. Ningali kana eta kayaan Mbah Beuit sareng Gede mere komando ka barisanana. Asok maju sakabeh anggota barisan. Tumpur kanu dari musuh, serbu. Ting Jorelat, ting Garajeng masing-masing pada ngagunakeun senjata mapag serangan anggota barisan Dharma Yuda anu datang. Tarung campuh tawuran lumangsung. Sedengkeun Mbah Buyut beku sarenggi harita ngacuelat uncap saterusna mancuh dina tangtunganana di hareupeun Jaka Sinangling anu ngarendeng jeung Saraswati. Sedengkeun Mbah Balungan Sigobang Karoban jeung dua batureuna anu aya di tukangan Jaka Sinangling jeung Saraswati pada tatan-tatan. Ciluanana geus pada janji bakal ngayonan Mbah Beuit beku sarenggi. Ningali Jaka Sinangling tadi anu mere komando pikeun maju ka barisan Dharma Yuda. Harita Mbah Beuit beku sarenggi geus bisa masikeun Jaka Sinangling anu mimpin barisan. Mbah Beuit beku sarenggi ngabagikeun paneuteup ka Jaka Sinangling jeung Saraswati betus nyarita. Wok berwok nen. Saha si lain dua teh ha? Gancang jelaskeun ka dewek sia. Jaka Sinangling malas tetepan nu jadi lawan betus nyarita. Kuring Jaka Sinangling anu mimpin barisan Dharma Yuda. Ieu indung kuring Saraswati anu minung ngabantu. Jadi Andika anu katalah Mbah Beuit ku sarenggi teh nya. Bener Jaka Sinangling. Mana si lawin? Dewe geus sabar hayang geura ijen wawasen jeung si lawin. Wok berwok nen. Gancang sila datang ka dieu si lawin. Ngarasa kalian ku dewek di perenade. Saraswati nutup sekeut Mbah Beuit beku sarenggi beutus nyarita. Andika teu kudu nanyakeun si lawin salaki kuring. Henteu kudu nanyakeun anu eueuh kuring jeung Jaka Sinangling anu bakal ngayonan Andika. Wok berawok nen sebrut. Si lain duaan lain talingan dewek Jaka Sinangling Saraswati. Intong boroning si lain duaan. Sok sanajan si lawin pisan jelas moal babuh nimpangan kakuatan ilmu dewe. Dina sikapna anu tandes harita Jaka Sinangling terus nyarita deui. Andika ulah bakal nepak dada. Sata nganggap enteng kalau jilawan. Mbah Wiku kuring geus sagad diri pikeun ijen jajaten najan kudu tapi ka ajal pati aya bayanakeun kuring. Jaka Sinangling harita terus ngarelet ka tukang. Mbah Balungan Sigobang Karoban jeung Nyai Harumbi si pedang iblis katut ti lampegan si pecut maut geus ngarti kana leletna Jaka Sinangling. Tiluanana harita ting Joelat. Saterusna marancu dina tangtunganana di hareupeun Mbah Beuit beku sarenggi. Sedengkeun Jaka Sinangling jeung ayu manganti rada mulur ka tukang. Mbah Balungan Sigobang Karoban neuteuk sekeut ka Mbah Beuit beku sarenggi anu harita